alur orang ngelalaban sewetik sih, tapi dah emang menang gratis ya mah. Menang ngalaan di kebon batur kayak buah ya sukun menang goreng ya rasana teh siga sampe jeung petai selong ya. Teuing di lembur idinya ngaranna naon petai selong, di Sunda mah dia sukun di lembur didinya ngaranna naon, komennya di kolom komentarnya. Bumbuna mah ukur gula terasi jeung cengek jadi supaya aya gurih keur sukun keur ieu ya aya amis keur buah. Orang cobaan lah buahnya. Teh selong. Baan. Teh selong. Teh. Mantap. Kuan. Rasana pulen juga sampe tales ya tales. Batuk. Aduh. Dapat bisa nikmatin pada ngorak ini. Yang bumbu ieu nu dominanan tarasi jeung amis aja.
ngasaan kita terus jarang. Itu lur, ikuti terus video-video BSC channel. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Hasilnya ya rujak tapi dominan tarasi karena hayang ngeunah ku peuteuy, hayang ngeunah ku sukun oge buah gitu. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.